Ari buhun teh naon? Ari buhun teh nyaeta ajaran. Ajaran naon? Ajaran kabudayaan. Nu diajarkeun ku saha? Ku kolot urang. Eta ajaran sumberna ti mana? Tinu kecerdasan emosi. Ari kecerdasan emosi teh naon? Kecerdasan rasa, kecerdasan cinta. Ayana nyang karuk dinu jantung, nyang saya dinu mana. Bekalna naon eta boga ajaran buhun? Menekung kanu maha agung, ngaberantang kanu maha kawasa, mudas medi kayang widi. Kasaha? Ka Gusti nu maha suci. Mung harita teu acan di sumpingan, teu acan diluuhan ku ajaran Kanjeng Rasul. Ari buhun Sunda naon ajaranna teh? Buhun Sunda teh ajaranna teh Pancawaluya.